Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 4 kumaha damang. Alhamdulillah mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah barudak orang tepang di dinten ayeuna dinten Jumat kaping 4 Juni 2002 hiji. Nah, dinten ayeuna urang lajeng deui ka pangajaran 8. Sebenarnya mah ngebutnya ayeuna teh ngebut karena insyaallah sa video ayeuna pembelajaran ayeuna ngarengsekeun pangajaran 8 atanapi bab terakhir. Nah, sok mangga dibuka di dieu aya wewengkon tempat kuring matuh. Tapi sateuacan urang diajar, urang ngadoa ti payun ya. Ngadoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mangga sadayana buka buku Midadamina halaman 103 ngeunaan wewengkon tempat urang matuh. Di dieu aya paguneman mida sareng ojan nyaeta nyaritakeun ngeunaan oleh-oleh ti Rengas Dengklok. Rengas Dengklok teh nyaeta aya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mangga di dieu teh dicaritakeun ngeunaan oleh-oleh di ti Rengas Dengklok. Naon sih anu jadi kadaharan favorit atau nabi kadaharan anu jadi kawentar gitu di wilayah Rengas Dengklok. Mangga dibaca ku barudak sadaya lajengkeun dikerjakeun ieu pananya di handapna nya dikerjakeun nomor hiji dugi ka nomor 10 dugi ka halaman 100 genap. Nah, salajengna di halaman 100 genep di pancen hiji aya 5 gambar. Nomor hiji dugi ka nomor 5 aya kadaharan ti Cianjur, kadaharan ti Garut, kadaharan ti Bandung, kadaharan ti Purwakarta, sareng kadaharan ti Sumedang. Mangga ku barudak sadaya diseratkeun kadaharan naon anu aya di sebelah kenca teh. Nu kahiji kadaharan ti Cianjur. Naon si Cianjur teh khasna? Mangga diserat di handapna we nya. Misalkan tempe mendoan contohnya. Nah eta diserat di pancen hiji. Urang lajeng deui ka kecap pagawean. Kecap pagawean teh nyaeta kecap anu nuduhkeun gerak laku atanapi kalakuan manusia jeung makhluk sejena di alam dunya. Di dieu aya dina kotak contohna aya dahar, ulin, nulis, ngais, ngapung, mawa, ngelek, terus ngingu, sare jeung sajabana kitunya. Sareng lajeng deui ngalajeng ti kecap pagawean aya pancen 2. Di pancen 2 ieu barudak kedah nyebatkeun aya nomor hiji dugi ka nomor 4 barang atanapi pakakas anu biasa aya hiji anu dipake di sebelah kenca gambarna dipake ke zaman baheula gitu, zaman anu heubeul gitunya. Terus anu di sabelah katuhuna zaman ayeuna. Contoh ibu masihan contoh nomor 2 nya paranti masak. Nu sebelah kencana nyaeta hawu anu tiasa biasana masak. Nah nu sebelah katuhuna tos lebih modern nyaeta kompor gas. Nah sesana nomor hiji, nomor 3 sareng nomor 4 barudak sebatkeun tulis we di luhurna tanapi di gigireuna gambar naon ieu. Misalkan ieu gambar naon tadi naon ieu hawu nya. Sarang ieu kompor gas. Nah sarang ieu nomor 3na ieu jeung nomor 4na dikerjakeun. Hayu urang lajeng deui ka nyarita bahasa hormat jeung loma. Jadi bahasa hormat jeung loma teh biasana kieu. Amun urang ngobrol sareng rerencangan anu atos kenal anu caket anu tos ibaratna caket pisannya babaturan biasana nyariosna bahasa loma atau napi bahasa akrab
gitu. Tapi amun orang nyarios sareng anu saluhureun atanapi sareng jalmi anu nembe pinanggih atau nembe panggih, urang kedah ngangge bahasa anu hormat nyaeta leuwih sopan gitu di dieu. Aya contona, nah Rangga boga sapatu anyar, sapatu kulit meunang meuli ti Cibaduyut. Zaki teu percayaeun lamun eta sapatu meunang meuli ti Cibaduyut. Rangga ngayakinkeun Zaki yen eta sapatu enya meunang meuli di Cibaduyut. Aya dua bahasa nu mamiti ngangge bahasa loma, nu kadua ngangge bahasa hormat. Nu bahasa lomana bener ieu mah meunang meuli ti Cibaduyut, kamari meulina oge jeung Teh Yanti. Nah eta loma bahasa akrab. Tapi amun bahasa hormatna leres ieu mah kenging meser ti Cibaduyut, kamari meserna ge sareng Teh Yanti. Nah eta salah sahiji contoh bahasa loma sareng bahasa hormat. Emutnya bahasa hormat biasana diangge kangge jalma saluhureun urang atanapi jelema anu nembe pinanggih atau nembe panggih gitu, urang ngangge bahasa hormat. Tapi misalkan jeung babaturan sebaya, babaturan ameng gitunya, urang tiasa ngangge bahasa loma oge gitu. Jadi karena bahasa loma teh sebenarnya bahasa keakraban, bahasa anu akrab gitu, nu biasa di tos caket gitu tehnya. Gitunya barudak sadaya. Jadi sebenarnya aya bahasa loma, bahasa hormat, mangga dibaca, lajengkeun, kerjakeun pancen tilu. Nah di pancen tilu ita aya lengkepan omongan pikeun ngayakinkeun babaturan dihandap make bahasa lemes jeung bahasa loma. Satuluyna polahkeun ku hideep dina kelompok nenggeus diatur. Nah ima dina kelompoknya, tapi wios barudak nyaliranya masing-masing kerjakeun mana anu kinten-kinten anu pantes ngangge bahasa loma sareng anu pantes ngangge bahasa hormat. Kitunya barudak sadaya. Tong hilap pancen tilu di halaman 110. Nah kitu panginten ti ibu sareng tong hilap kecap ngapalkeun harti kecap, tapi wios teu dikintunkeun voice note na oge, dibaca we soalna di PAS di PAT aya soal-soal anu ngeunaan harti kecap gitunya. Barudak sadaya tong hilap tugasna tiasa dikintunkeun ka ibu melalui WA-nya. Sakitu wae panginten ti ibu, hatur nuhun pisan ka barudak sadaya, hapunten bilih aya kalepatan. Mudah-mudahan barudak sadaya naik kelasnya, insyaallah naik kelas 5. Amin. Semangatnya diajarna, semangat kangge PAT-na, mudah-mudahan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.